Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para zuama, para asatid sadaya kesepuhan pin sepuh anu kusim kuring dipi hormat, sandriyin sandriyah wabil khusus nu mondok di pesantren, umumna nu mondok di pesantren mana wae anu kalintang kusim kuring dibanggakeunana. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat anu sami-sami hormatin sim kuring sadayana. Puji syukur urang aturkeun ka Allah Rabbus Syakur, Allah anu parantos maparin pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana anu lamun seuk mah diitung ku urang tinang moal kaitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Diwiwit nikmat lahir tuk dugikeun ka nikmat batin, diwiwit nikmat dunia tuk dugikeun ka nikmat agama, utamina nikmat nu kalintang ageungna, buktasna taya kajaba iwati nikmat iman, nikmat Islam. Salawat rawuh salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekantun ka para sahabat-sahabatna, tabi'in tabi'ina, teu akhirna dugikeun ka urang sadayana, sepuh anom istri pamegat sandriin sandriyah sadayana pamudah-mudahan sadayana dilebatkeun di reng-rengan umatna junjunan alam nu kenging syafaati anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia, insyaallah dina ieu kesempatan urang ngalajengkeun hanca dina raraga taqarrub ka Allah Rabbul Alamin, ngalangkungan jalan ta'lim. Insyaallah dina ieu kesempatan urang ngalajengkeun hanca diajar ngalogat, diajar ngamaknaan, malah diajar sakedi-kedikeun nyurah eusina hiji kitab anu ngagaduhan jenengan kitab Tanbihul Ghafilin. Eusina mepelingan ngelingan ka pirang-pirang jalma nu poho, sabab masyaallah tabarakallah teu sakedik jalma nu poho ka dirina, poho kanu nyiptakeunana, malah poho kepada makhluk nu sanes-sanesna. Sadacan urang ngalajengkeun hanca urang ngadunga ka Allah Rabbul Alamin pamudah-mudahan wabil khusus pengarangna ieu kitab, pamudah-mudahan tambih kamuliaanana monggo Allah Rabbul Alamin. Atau umumna
sepuh urang sadayana, wargi urang sadayana, guru urang sadayana anu parantos salik di alam barzah, pamudah-mudahan sadayana kenging pangampura Allah, kenging rahmat Allah, oke insyaallah kenging kariduan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Syulillahi lahumul Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa syaimasyayikhina khususon Mama Haji Muhammad Cep Ma'mun. Syaulillahi lahumul Fatihah. Wa ila mu'alifi hadal kitab ila hadrati Syekh radhiyallahu an wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa ahli baitihi. Syaulillahi lahumul Fatihah. Ar-Rahman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anzil fi qabrihim nura wa rahmata wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga lajeng ditinggal hancana insyaallah panginten ayeuna anu kalima wihanana. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya parantos diriwayatkeun an Haram bin Hayyan katampi ti Syekh Haram bin Hayyan annahu saestu na Syekh Haram eta qala parantos dadawuh Syekh Haram ma aqbala tepati-pati madep saha abdun hiji abdi biqalbihi kalawan hatena eta si abdi ilallahi ka Allah ta'ala mahaluhur Allah illa aqbala angin madepkeun sofa Allahu Gusti Allah ta'ala mahaluhur Allah biqulubi ahlil imani kalawan pirang-pirang hatena ahli iman ilaihi ka itu si jalma kasih itu abdi hatta yarjuko sehingga ngarizkian Allah hu kasih abdi mawaddatahum kana kacintana ahlu iman wa rahmatahum jeung kananya ahna itu ahlu iman di mana jelema hatena geus madep ka Allah
mangka hate-hate jalma nu iman kabihanana bakal madep ka eta si jalma. Sehingga Allah ngarizkian ka eta jalma nu hatena geus madep ka Allah, dipika cinta, dipika nyaah ku jalma-jalma nu iman. Arwiya jeung parantos diriwayatkeun an Suhail bin Shalihi katampi ti Suhail bin Shalih an Abi Hurairah hadis katampi ti Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu saestuna Kangjeng Nabi eta qala parantos dadawuh Kangjeng Nabi innallaha ta'ala saestuna Allah ta'ala eta ida ahabba dimana mika cinta Allah abdan kaiji abdi kola ngadawuh Allah li Jibril ka malaikat Jibril ini saestuna kaula eta uhibbu mika cinta kaula fulanan kaki anu fa ahibba mangka kudu cinta anjeun hu ka itu si fulan payakulu mangka ngadawuh sa Jibrilu malaikat Jibril li ahli samai ka ahli langit inna rabbakum saestuna pangeran araranjeun eta yuhibbu mika cinta itu Rabb fulanan kaki anu fa ahibbu mangka kudu cinta araranjeun hu ka itu si fulan payuhibbu maka mika cinta hu ka itu si fulan saha ahlus samai ahli langit Wayul doamu mangka disimpen lahu pikeun itu si fulan naon al qabulu penerimaan fil ardi di bumi wa ida abu godo jeung tatkala bendu safo Allahu Gusti Allah abdan kaiji abdi pamitlu dalika maka eta saperti kitu di mana Allah mika cinta ka hiji jalma maka Allah sok dadawuh ka malaikat Jibril saur Allah dawuh Allah kami cinta kasih anu maka maneh kudu cinta kasih anu lajeng malaikat Jibril dadawuh ka urang langit ka ahli langit ka penduduk langit saur malaikat Jibril saestuna Allah eta mika cinta kaki anu maka maraneh kabeh hei ahli langit kudu mika cinta kaki anu mangka ahli langit sadayana mika cinta ka jalma nu dipika cinta ku Allah anu dipika cinta ku malaikat Jibril samulina di mana Allah mika ijid mika bendu kaiji jalma maka seperti nu tadi Allah sok nyarios ka malaikat Jibril kami geuleuh ngewa kasih anu maneh ge kudu ngewa Jibril pidato di penduduk langit saur malaikat Jibril saestuna Allah mika bendu kaki anu
maka maraneh kabeh kudu mika bendu kasih anu. Kesimpulanana di mana jelema dipika cinta ku Allah pasti dipika cinta ku malaikat Jibril. Di mana geus dipika cinta ku Allah jeung ku malaikat Jibril, sakabeh ahli langit bakal cinta ka eta si jalma. Samulihna di mana jelema geus dipikai izin ku Allah, geus dipikai izin ku malaikat Jibril, maka sakabeh penduduk langit bakal izin ka eta si jalma. Naudzubillahi min dzalik. Waruya jeung parantos diriwayatkeun an Sakik bani Ibrahim katampi ti Syekh Sakik bin Ibrahim naon anna rajulan saestuna hiji lalaki eta saala geus nanya itu si rajul hu ka Syekh Sakik pakola mangka nyarita itu si rajul innan nasa saestuna jalma-jalma eta yusammuna geus nyebut-nyebut itu nas ni ka kaula solihan ka jalma nu soleh. Pakai pak mangka ari kumaha eta alamu nyaho kaula ani kana saestuna kaula eta solihun anu soleh au ghairu solihin atawa anu teu soleh. Pakola mangka nyarios lahu ka itu si rajul saha Sakikun Syekh Sakik rahimahullah azhir kudu ngadohirkeun anjeun sirroka kana rahasia anjeun inda solihina dipayuneun jalma-jalma soleh. Pain rodu mangka lamun ridho itu solihin bihi kalawan sir pahlam mangka kudu terang anjeun annaka kana saestuna anjeun eta solihun anu soleh. Waila jeung lamun henteu kitu pala mangka acan soleh. Wasani jeung ari nomor kaduana eta umaridu ngasongkeun kaula eta uarud kudu ngasongkeun anjeun ad-dunya kana dunya ala qalbika kana hate anjeun. Pain roda mangka lamun nolak eta hate hak kana dunya paklam mangka kudu nyaho anjeun annaka kana saestuna anjeun eta solihun anu soleh. Wa ila jeung lamun henteu kitu pala mangka teu acan soleh.
salisan dina katiluna ngurud kudu ngasongkeun anjeun al mauta kana maut ala nafsika kana diri anjeun fa in tamannat mangka lamun hayangeun itu nafsi kana itu maut palam mangka kudu nyaho anjeun annaka kana saestu na anjeun eta solihun anu soleh wa illa jeung lamun teu kitu pala mangka can soleh faidaz samaat mangka tatkala kumpul pika di anjeun naon hadihi salah satu ieu anu tilu patadorro mangka kudu DP anjeun ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala likaila yadkhula supaya henteu asup naon arria uria fi amalika dina amal anjeun payap sudah mangka ruksak alaika ka anjeun naon amaluka pirang-pirang amal anjeun katampi ti Syekh Sakik bin Ibrahim saesluna hiji pameget parantos tumaros ka anjeunna saesluna kaula manusia geus nyebut ka kaula jalma soleh sementara kaula rekumaha bisa nyahona kaula soleh atawa teu solehna maka Syekh Sakik ngawaler temungkeun ku anjeun rahasia anjeun dihareupeun jelema-jelema anu soleh lamun seug majal-majal manu soleh lamun seug majal-majal manu soleh ridho kana sir anjeun mangka anjeun jalma soleh lamun teu ridho mangka anjeun can soleh nu kadua asongkeun dunia kana hate anjeun lamun seug mah hate anjeun narima nolak lamun seug mah hate anjeun nolak kana eta dunia mangka anjeun jalma soleh lamun anjeun can bisa nolak kana dunia anjeun can kaabus kerengreng jalma soleh nu katilu asongkeun maut kana diri anjeun lamun seug mah diri anjeun ngarep-ngarep kana eta maut maka anjeun kaabus jalma soleh lamun encan hayang kana eta maut mangka anjeun can kaabus kerengreng jalma soleh bimana nu tilu bieu aya dina diri anjeun maka anjeun kudu DP ka Allah Rabbul Alamin supaya ulah abus panyakit ria dina amal anjeun sabab di mana amal kacampuran kuria maka eta mah amal yakin bakal ruksak warawa jeung parantos ngariwayatkeun sahasa bitul banani Imam Sabit al-Banani an Anasin ibni Maliki hadis katampi ti Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu saestuna Kangjeng Nabi eta qala parantos dadawuh Kangjeng Nabi atadruna naha nyaho araranjeun
Man arisaha eta al mukminu jalma mukmin. Qalu nyararios para sahabat, Allahu ari Allah wa rasuluhu sinarang rasulun Allah eta a'lamu nu langkung ninga. Kala ngadawuh Kangjeng Nabi, alladzi jalma la yamutu anu teu maot itu siladi hatta yamla'a saingga minuhan saha Allah Gusti Allah masami'ahu kana pirang-pirang anu denge kana pirang-pirang anu didengena ku itu siladi makana perkara yuhibbu anu mika cinta itu siladi. Walau anna rajulan jeung lamun seugmah sanyanyana hiji lalaki amila anu amal itu si rajul bi taatillahi ta'ala kana taat ka Allah ta'ala pi jaupi baitin dina jerona hiji imah ila sab'ina napikeun ka 70 naonana baitan imahna ala kulli baitin eta tetep kana saban-saban imah babun ari panto min hadidin dina besi la albasa pasti makekeun Allah ku kasih rajul rida amalihi kana solendang amanah itu si rajul hatta yatahaddasa sehingga cacarita saha anasu jalma-jalma bidzalika kalawan itu amal taat nasi rajul wa yajidu jeung tambah jalma-jalma kila diucapkeun naon ya Rasulullah ay Rasulullah wa kaifa yaziduna kumaha tambah-tambahna itu jalma-jalma. Kala ngadawu Kangjeng Nabi innal mu'mina sanyanya jalma mukmin eta yuhibbu mika cinta mukmin ma kana perkara jada anu tambah-tambahna ieu ma fi amalihi dina amalna itu mukmin. Atadruna nahanyaho araranjeun man arisaha eta alfajiru jalma nu lacut. Qalu nyarios para sahabat Allahu ari Allah wa rasuluhu sinareng rasulna Allah eta a'lamu nu langkung uninga. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi alladzi nyaeta jalma la yamutu anu teu maot itu siladi hatta yamla'a sehingga minuhan saha Allah Gusti Allah masami'ahu kana pirang-pirang anu didengena ku itu siladi mimma tina perkara yakrahu anu ngewa itu siladi. Walau anna abdan jeung lamun seugmah sanyanyana hiji abdi amila anu amal itu si abdi bima siyatillahi ta'ala kalawan maksiat ka Allah ta'ala fi jaufi baitin di jerona hiji imah ila sab'ina napi ka 70 naonana baitan imahna ala kulli baitin eta tetep bina saban-saban imah babun ari panto min hadidin tina besi la albasa tangtu makekeun Huka itu si abdi sallallahu Gusti Allah rida amalihi kana solendang amanah itu si abdi hatta yatahadda sehingga cacarita sahana su jalma-jalma bidzalika kalawan itu amal maksiat wa yazidu
jeung tambah-tambah itu jalma-jalma. Kila diucapkeun wa kaifa jeung ari kumaha eta yaziduna tambah-tambahna itu jalma-jalma. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, qala ngadau Kangjeng Nabi, innal fajiro sanyanyana jalma nu lacut eta yuhibbu mika cinta itu fajir mah kana perkara zada anu tambah-tambah ieu mah fi fujurihi dina kalacutanana itu fajir. Warwiya jeung parantos diriwayatkeun an Auf bin Abdullah katampi ti Auf bin Abdullah annahu sanyanyana Auf eta qala ngadawuh Auf kana aya sahlul khairi ahli kahadean eta yaktubu nuliskeun sabaduhum sapalina itu ahlul khair ila ba'din kasawareh deui bisalasi kalimatin kalawan tilu pirang-pirang kalimah. Man sing sajalma amila anu amal itu siman li akhiratihi pikeun akhiratna itu siman kapa nyukupkeun ku kasiman sahallahu Gusti Allah amro dunyahu kana urusan dunyana itu siman. Wa man jeung sing sajalma aslaha anu nyieun kaberesan itu siman pimah dina perkara bainahu antara itu siman wa bainallah jeung antara Allah aslaha ngabereskeun sallallahu taala Gusti Allah taala pimah dina perkara bainahu antara itu si jalma wa bainan nasi jeung jalma-jalma anu sanesna. Wa man jeung sing sajalma aslaha anu ngabersihkeun itu siman sariratahu karena kalakuan hatena itu siman aslaha ngabereskeun saha Allahu Gusti Allah ala niyatahu karena kalakuan dohirna itu siman. Sapali ahli kasayan parantos nyuratan kasapalihna deui kalawan tilu pirang-pirang ucapan pokna man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu sing saja manu amal pikeun akhiratna maka urusan dunyana ku Allah dicukupkeun. Sing saja manu nyieun kaberesan antara dirina jeung antara Allah maka Allah nyieun kaberesan antara eta si jalma jeung jalma-jalma nu sejenna. Sing saja manu katiluna anu ngabersihkeun kana pagawean hatena itu si jalma maka Allah biasana sok ngabereskeun kana pagawean dohirna eta si jalma. Wa qala jeung barantos dadawu Hamidul Lafab Syekh Hamid Al-Lafab ida roda di mana ngarepkeun saha Allahu Gusti Allah halaka amrin kana ruksakna hiji jalma halaka mriin kana ruksakna hiji jalma aqoba nyiksa Allah ka itu si imriin bisalasati asya'a kalawan tilu pirang-pirang perkara. Awal wari nomor kahijina tina itu salasah eta yarjuku ngarizkian ka itu si jalma eta yarjuku ngarizkian Allah ka itu si jalma al ilma kana ilmu wa yamna'u jeung nyegah Allah ka itu si jalma an amalil ulama tina amalna para ulama. Wasani jeung ari nomor kaduana eta yarjuku ngarizkian Allah ka itu si jalma suhbatas sholihin kana ngarejeungan pirang-pirang jalma soleh
wa yamna'u jeung nyegah Allah hu kaitu si jalma an ma'rifati hukukihim tina nganyahokeun pirang-pirang hakna solihin. Wasalisu jeung ari nomor katiluna eta yaftahu mukakeun Allah alaihi kaitu si jalma abwaab taati kana pirang-pirang pantona taat wa yamna'u jeung nyegah Allahu kaitu si jalma min ikhlasil amali tina ngaikhlaskeun amal. Dawuh Syekh Hamid Al-Lafaq di mana hiji jelema rek dikersakeun ruksak rek dikersakeun cilaka maka biasana ku Allah disiksa ku 3 perkara. Nu kahiji biasana Allah mere ka eta si jalma kana ilmu tapi Allah nyegah ka eta si jalma tina ngamalkeun ilmuna tina bisa amal seperti amalna para alim ulama. Nu kadua ku Allah eta jalma dibere rizki bisa babarengan jeung jalma-jalma soleh. Tapi Allah nyegah ka eta si jalma tina nganyahokeun pirang-pirang hakna jalma-jalma nu soleh. Nu katilu dibukakeun ku Allah jang eta si jalma pirang-pirang panto taat tapi Allah nyegah ka eta si jalma tina bisa ikhlas dina amal. Naudzubillahi min dzalik. Wala parantos ngadawu saha al-faqih Syekh Faqih rahimahullah innama yakunu angin pastina aya naon dalika itu aqobahu bisalasati asya'a eta li khubsi niyatihi karena goreng niatna itu si jalma wasui sariratihi jeung goreng kalakuan hatena itu si jalma li anna niyata karena sanyanyana niat eta laukanat lamun aya itu niat eta sahihatan anu sahih la rojako tangtu ngarizkian uka itu si jalma sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala manfaatal ilmi kana manfaatna ilmu wal ikhlaso jeung kana ikhlas lil amali pikeun amal. Saur Syekh Faqih pangna jalma nu ruksak biasana sok disiksa ku 3 perkara nu tadi eta karena goreng patut niatna eta si jalma oge karena goreng patut kalakuan hatena itu si jalma. Sabab niat lamun seuk eta niat beres bener jejeg maka tangtu Allah ngarizkian ka eta si jalma kana kamangfaatanana ilmu jeung kana kaikhlasanana amal. Qala parantos ngadawu sa'al faqihu Syekh Faqih rahimahullahu ta'ala akhbaro geus nyarioskeun ni ka kaula saha asikotu jalma anu kapercaya bisnadihi kalawan pirang-pirang bisnadihi kalawan isdadna itu si jalma an jabalatal yahsobi tampi ti Syekh Jabalah al Yahsobi kala nyarios itu Jabalah kuna
aya abdi sadaya eta fi gojwatin dina peperangan ma'a Abdul Malik bin Marwan serta Abdul Malik bin Marwan. Pasobbaha mangka datang isuk-isuk na ka abdi sadaya saha rajulun hiji lalaki misharun anu tukang nyaring dina waktu sahur layanamu tarasare itu si rajul minal laili tina wengi illa aqalla angin nyaeutikeun itu si rajul hu kana lail illa aqallahu angin anu pangsa eutikna lail pamakasna mangka cicing abdi sadaya ayaman dina pirang-pirang poe la na'rifu denyaho abdi sadaya hu ka itu si rajul sumarubna tuluy nyaho abdi sadaya hu ka itu si rajul faidan mangka kaget mangka baru huari itu si rajul eta rajulun hiji lalaki min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pirang-pirang sahabatna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana jeung aya eta pima dina perkara hadasa anu parantos ngahadis itu si rajul na ka abdi sadaya naon anna qailan sanyanyana anu ngucap minal muslimina ti pirang-pirang muslim eta qala ngucap itu qail ya Rasulullah hai Rasulullah bima dina naon perkara an najatu ari kasalamatan godan dina poe isuk dina poe kiamah. Kala ngadau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alla tu khadi'a yen henteu ngawujuk anjeun Allah ka Allah. Kala ngucap itu qail wa kaifa jeung ari kumaha eta nu khadi'u ngawujuk abdi sadaya Allah ka Allah. Kala ngadau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta mala yen amal anjeun bima kalawan perkara amaro anu geus marentah ka anjeun sallallahu Gusti Allah turidu ngarepkeun anjeun bihi kalawan itu amal ghairu wajillah kana salianti kariduan Allah wattaku jeung kudu sieun araranjeun ar-riya kana riya fa innahu mangkasanyana riya eta syirku musyrik billahi Allah wa innal murai jeung sanyanyana jalma nu riya eta yunada bakal digero itu murai yaumal kiamati dina poe kiamah ala ruusil khalaiki di atas kepalana pirang-pirang makhluk bi arbaati asma'in kalawan opat pirang-pirang ngaran ya kafiru hei kafir ya fajiru hei anu lacut ya ghadiru hei penipu ya khasiru hei jalma nu rugi
dolla geus leungit naon amaluka amal anjeun wa batola jeung geus batal naon ajruka pahala anjeun pala kholaqo mangka taya bagian laka pikeun anjeun al yauma dina ieu poe pal tamis maka kudu neangan anjeun ajroka kana ganjaran anjeun miman ti jalma kunta anu geus kabuktian anjeun eta ta'malu amal anjeun lahu karena itu si iman ya mukhadi'u ay mukhadi ay anu nipu kala ngucap rawi kutu ngucap kaula lahu ka itu si rajul billahi demi Allah alladzi la ilaha anu teu aya di pangeran anu wajib diibadahan kalawan sabener-benerna illa huwa angin Allah angin ladzi a anta naha ari anjeun eta samita ngadenge anjeun ada kana ieu katerangan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakola mangka ngucap itu si rajul wallahi demi Allah alladzi la ilaha anu teu aya di pangeran wajib diibadahan kalawan sabener-benerna illa huwa angin Allah ini say estuna kaula eta sami itu ngadenge kaula karena itu keterangan mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaan akuna angin yan bukti kaula eta qad akhtatu teman-teman geus kasalahan kaula syai'an kana hiji perkara lam akun tebukti kaula eta ta'ammadu ngahaja-haja kaula bukana itu mah summa qara'a satuluyna maca itu si rajul summa qara'a satuluyna maca Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal munafiqina saestuna pirang-pirang jalma munafik eta yukhadi'una naripuna itu munafik Allah ka Allah wa huwa sareng ari Allah eta khadi'uhum anu ngabalas pertipuanana itu munafikin surat An-Nisa ayat 142 kesimpulanana pangrugi-rugi na jelema pangcilaka-cilaka na jelema taya kajaba iwati jalma-jalma anu ria jalma-jalma anu teu ikhlas dina amalna ku Kangjeng Nabi dijelaskeun sanyanyana ria eta musyrik sanyanyana jalma nu ria jaga bakal digentra di poe kiamah di atas kepala pirang-pirang makhluk kalawan opat sebutan kalawan opat landihan nu kahiji jalma nu ria disebut ia kafiru nu kadua jalma nu ria disebut ia fajiru nu katilu jalma nu ria disebut ia godiru nu kaopat jalma nu ria disebut ia khosiru ia fajiru he jalma nu lacut ia kafiru he jalma nu kafir ia godiru he penipu ia khosiru he jalma nu rugi dalla amaluka geus leungit amal anjeun geus batal ganjaran anjeun maka teu aya bagian pikeun anjeun dina ieu poe teangan ku anjeun ganjaran
ibadah anjeun, ganjaran amal anjeun ti jalma-jalma anu anjeun ibadah karena eta si jalma. Naudzubillahi min dzalik. Ayeuna Kangjeng Rasul ngaoskeun ieu ayat, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Munafikin kabehanana nipu ka Allah. Allah ngabales kana pertipuanana eta munafikin. Kaum muslimin wal muslimat, taklim dina ieu kesempatan cekap sakitu anu raresna ti Allah sinareng ti Rasulna, nu lepatna tina kabodohan wae simpuring we pamugi kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.